Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak, kumaha daramang poe ayeuna? Mugi sadayana sehat walafiat. Urang patepang deui di pangajaran bahasa Sunda. Ulah bosan ya barudak diajar bahasa Sunda? Nya pinter. Nah, barudak poe ayeuna urang di lowongan anu katilu nya masih bab 5. Temana tema pengalaman. Bu guru rek bacakeun heula tujuan pengajaran poe ayeuna. Nu kahiji, barudak bisa nyalin kalimah dina huruf kantet. Artinya yaitu menyalin kalimat dalam huruf tegak bersambung. Anu kadua, barudak bisa nyarita pengalaman. Anak-anak bisa membaca cerita tentang pengalaman. Nah, yuk ayeuna urang asup ka pengajaran anu kahiji. Nyaeta nyalin kalimah dina huruf kantet atau menyalin kalimat dalam huruf tegak bersambung. Bu guru nyalin kalimah teh naon sih? Nah, nyalin kalimah teh nulis deui kalimah anu tos aya contona. Menyalin kembali ya, menulis kembali huruf-huruf atau kata-kata atau kalimat yang sudah ada dalam contoh. Nah, di dia bu guru boga contoh kalimah. Hiji kalimah nyaeta macana mios ka toko buku. Artinya pergi ke toko buku. Nah, barudak lamun urang arek nulis huruf kantet, urang kudu nulis heula garis miring. Ya, kalau kita mau menyalin kalimat dalam huruf tegak bersambung, kita harus membuat dulu garis miring. Contoh misalnya huruf mios ka toko buku berarti mimitianana huruf M. Nah, berarti tarik garis di handap ka luhur. Nembe nulis huruf M. Jadi tulis dulu garis tegak bersambungnya atau miringnya ke atas baru menulis huruf M. Nah, mungkin bu guru di pengajaran salajengna nanti di pelajaran selanjutnya bu guru arek ngajarkeun barudak kumaha carana nulis huruf kantet. Ayeuna bu guru contohan heula hasil dina kumaha nulis huruf kantet. Tadi contoh kalimahna nyaeta mios ka toko buku. Nah, jadi tulisanana jadi kieu hasilna. Nah, jadi lamun urang nulis huruf kantet kudu aya garis sambungna. Jadi setiap huruf kudu aya garis sambung. Nah, jadi bacana mios ka toko buku. Nah, saya insyaallah nya bu guru ajarkeun mungkin dina pengajaran salajengna. Ayeuna urang pengajaran anu kadua nyaeta naon eta tadi? Nya pinter nyaritakeun pengalaman, maca carita pengalaman. Namun bu guru arek jenis-jenis pengalaman anak. Nah, barudak jenis-jenis pengalaman teh loba nya. Jenis-jenis pengalaman itu banyak jenisnya ya. Contona jenis pengalaman pikabungaheun atau menyenangkan. Terus pengalaman pikasediheun atau menyedihkan. Terus pengalaman pikaseurieun atau lucu. Nah, barudak tangtunya boga pengalaman pribadi. Ya, anak-anak pasti punya pengalaman pribadi sendiri-sendiri. Meureun aya nu pikabungaheun, meureun aya nu pikasediheun, meureun aya anu pikaseurieun. Nah, bu guru ayeuna bade menerangkeun contoh-contoh jenis pengalaman pikabungaheun jeung pikasediheun nya. Ayeuna yuk urang tingali contoh-contohna. Hiji nyaeta contoh pengalaman pikabungaheun atau menyenangkan. Coba gambar nu kahiji titenan. Nya, ieu contoh pengalaman jalan-jalan ka pasisir. Nah, artinya apa? Jalan-jalan ke pantai. Asik kan? Siapa yang suka pergi ke pantai? Saya. Saha anu sok jalan-jalan ka pasisir? Abdi.
Nah biasanya di pasisir teh barudak ningali naon, ningali laut, ningali tangkal kalapa, ningali kesik atau pasir ya. Pokoknya resep ya. Pokoknya bungah lamun orang jalan-jalan ke pasisir. Ayeuna contoh pengalaman pika bungaheun nu kadua. Eta coba nya jadi juara. Nah barudak pastinya bungah ari jadi juara, meureun jadi juara nyanyi, juara berhitung ya, juara bahasa Inggris ya, meureun oge juara lari ya. Nah pokoknya banyak ya contoh-contoh pika bungaheun contohnya jadi juara. Nah contoh nu katilunya eta ya coba naon ieu jalan-jalan ke kebun binatang. Nah pastinya barudak bungah pisan lamun jalan-jalan ke kebun binatang, sabab di kebun binatang teh urang bisa ningali iya sato naon sayang, iya sato maung. Maung itu apa? Macan ya atau singa. Terus aya gajah, terus aya kuda poni, terus aya manuk. Manuk itu apa? Burung ya. Terus selain jalan-jalan ke kebun binatang oge aya contoh pengalaman pika bungaheun eta diajak ka imah nini di desa. Artinya diajak ke rumah nenek di desa. Anak-anak barudak osok kan ka imah nini di desa. Nah lamun di desa tangtu barudak biasa nanti panjang jalan teh sok ningali naon lamun ulin ka imah ka desa nya biasana orang ningali gunung. Terus di desa aya naon biasana ye orang di sepanjang jalan selain gunung aya sawah nya. Orang biasanya pernah lamun ka desa ningali sawah, ningali gunung, oke ningali naon. Nah ningali tatangkalan atawa loba tatangkalan lamun di desa ya. Lamun di desa teh pokoknya mah urang mah ningali gunung, sawah, tatangkalan, pokoknya mah naon teh binatang-binatang anu diternakeun ya. Biasana aya kebo, aya sapi, aya embe, pokoknya mah resep lamun orang diajak jalan-jalan ka desa. Nah selain diajak ka imah nini di desa oge orang biasana ge resep ari bungah lamun jalan-jalan ka kota. Nah lamun jalan-jalan ka kota teh biasana barudak coba ningali naon namun di kota ya. Kalau anak-anak jalan-jalan ke kota nih ya biasanya melihat apa di kota itu ya. Nu pasti mah sok aya gedung tingkat. Wah gedung tingkat ayeuna sok ngan aya di kota ya. Lamun di desa mah teu aya ya. Di desa mah aya gunung, lamun di kota mah aya gedung tingkat. Wah selain gedung tingkat oge di kota oge orang biasa ningali nah kendaraan-kendaraan atau tutumpakan. Nah aya tutumpakan naon we coba. Nah di antarana ieu aya tutumpakan naon ngaranna ieu? Aya nu terang ieu dina bahasa Sundana. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia bis ya. Tapi dalam bahasa Sunda ini dibacanya bus, namanya bus ya. Bus teh coba aya rodana aya sabaraha? Iya, tutumpakan anu rodana aya 4 nyaeta bus. Aya naon wae coba? Mobil ya. Terus aya naon deui nu rodana aya 4? Sedan ya, mobil sedan, mobil truk ya. Nah selain bus urang ningali naon wae di kota. Iya di kota oge sok aya delman ya. Delman teh coba rodana aya sabaraha? Aya 2. Ari delman ditarik ku sato naon? Iya ditarik sama hewan apa? Ya ku sato kuda. Nah ari supir delman teh ngaranna naon? Ya kusir sado. Nah selain delman urang ningali naon deui? Nah biasana tutumpakan beca. Nah beca teh rodana aya sabaraha? Aya 3. Biasana ari beca teh sok supirna aya di tukang ya, ada di belakang yang menggoesnya. Jadi caranya digoes ya beca itu. Nah ieu contoh-contoh
pengalaman pikabungaheun nya. Barudak dihafalkeun, mungkin lamun aya ulangan barudak tiasa ngajawab. Nah, ayeuna salajengna contoh pengalaman pikasedihieun atau menyedihkan. Contohna aya imah kabanjiran. Terus aya budak kergering ya, mudah-mudahan barudak sehatnya, mudah-mudahan imah urang teu kabanjiran. Sanajan ayeuna musim hujan nya. Jadi mudah-mudahan kita tidak kebanjiran walaupun sekarang musim hujan. Nah, barudak ge ayeuna sararehat mugi nya henteu gering ya, tidak sakit. Terus contoh pikasediheun naon deui? Nah, yeuna ngaranna ragrag tina sapeda ya, atau jatuh dari sepeda. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jadi lamun naik sepeda teh hati-hati, ningali jalanna lempeng ya, lurus lihatnya ke depan. Nah, terus contohna pikasediheun naon deui? Coba ya tebak kunaon ya gambarna. Nya teu diajak ulin ku babaturan, artinya tidak diajak bermain oleh teman. Nah, kita tentu sedih ya kalau tidak diajak bermain oleh teman. Nah, barudak kudu rukun jeung barudak. Jadi lamun babaturan teh kudu diajak ulin, harus diajak bermain. Nah, barudak ieu contoh-contoh atau gambar pengalaman pikasedihieun. Oke, sayang salajengna urang ka tujuan pangajaran nu kadua nyaeta maca carita tentang pengalaman. Judulna Ka Kebon Binatang. Nah, kira-kira lamun ka kebon binatang teh kaasup contoh pengalaman pikasedihieun atawa pikabungaheun? Nya pinter, tangtu pikabungaheun. Jalan-jalan ya. Oke, Bu Guru rek macakeun heula carita ieu. Bu barudak engke didangukeun. Bu Guru mau membacakan dulu cerita ini. Anak-anak mendengarkan ya. Oke. Ka Kebon Binatang. Murid kelas 1 piknik ka kebon binatang. Miosna numpak beus. Dugi ka kebon binatang katingal rupa-rupa sasatoan. Aya maung, aya gajah, aya onta, aya jarapah. Piknik ka kebon binatang barudak sukan-sukan. Kaciri aratoheun pisan. Nah, anak-anak ngerti maksudnya apa? Iya, judulnya cerita ini adalah Ke Kebun Binatang. Di sini menceritakan anak-anak pergi ke kebun binatang, anak-anak kelas 1 ya, murid-murid kelas 1 pergi ke kebun binatang, perginya menaiki kendaraan bis. Bus itu bis ya, tadi sudah diterangkan. Nah, kemudian sampai di kebun binatang, mereka melihat apa? Banyak hewan-hewan atau binatang-binatang. Sasatuan itu binatang ya. Nah, di situ ada apa? Ada jerapah, ada singa, ada burung, ada unta ya. Nah, jadi di kebun binatang itu banyak sekali macam-macam sasatuan atau binatang. Nah, terus di kebun binatang teh barudak sangat bahagia sekali, sangat senang sekali ya. Jadi anak-anak kelas 1 di sini senang pergi ke kebun binatang. Mereka bisa melihat semua binatang-binatang yang ada di Indonesia. Nah, lamun di dieu kebun binatang di mananya anu caket ya, di sini di mana ya tempat kebun binatang yang dekat? Iya, di mana? Di Taman Safari. Ya, betul. Terus di mana lagi? Ada di daerah Jakarta juga. Namanya Ragunan. Iya, jadi barudak tangtu pernahnya ke kebun binatang. Nah, barudak tugasna satos materina selesai, Bu Guru masihan tugas ka barudak. Nyaeta tugasna. Nah, pek maca sing bedas carita ngeunaan pangalaman dina kaca 59 anu judulna Ka Kebon Binatang.
Anak-anak tugasnya adalah membaca dengan nyaring cerita yang tadi ya. Ya, itu ada di halaman 59 yang berjudul Kak Kebun Binatang. Jadi membacanya tidak boleh pelan sayang ya, tapi harus nyaring dengan lafal yang tadi diajarkan oleh ibu guru. Paham kan? Paham ya? Oke, mugi-mugi orang tiasa patepang deui minggu payun. Oh iya barudak. Barudak mungkin teu lami deui bade ulangan. Anak-anak sebentar lagi mau ulangan ya. Jadi hafalkan semua yang ada di buku dan di dalam video tersebut. Oke sayang, nuhun sakinten wae pengajaran bahasa Sunda poe ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.